Entong po, tonton sampai beak. Klik, Komen, share, jeng, subscribe. Duh, cuaca halus kio, oi. Main ketem gitunya, harunya nih muyuk gitu. Lah, sore copot deui. Biasa masuk ayam baru belakang aja si Kinaul si Evo Istaraul dia sudah aku sarwana kemana ada bodaknya si Ateng ngomong naik dia keceng kan dia tuh budak ujang kenaon ngomong peso jangan asahan iya aing teh kieu peso nu aing marduk aing teh asal we sugana seukeut amane kemana we tara ulin aing mah aya we di mah kemana oge teh kieu diuk teh dinya tong ngobrol atuh apa yang tara ulin si Eko ge eueuh tidak tuh komo tara ulin Junet seruana. Oke, lockdown bro. Nih, ya, Ateng, kita mau buka ayam di mana? Buka ayam di mana? Di mana bisa, nih? Urus aja, berarti enak kan mas? Lawan juga kan dia. Di kunci aja tuh. Oh gitu sih, apa yang mau ayam ya? Ini kuncit. Oh, mana beneran bisanya? Aing geus ngasak pesona. Bah, lagi kuncit mah.
Ya teh nanti getina teh bantuan seger ya. Kenapa hemat lah dinya? Ya. Sebaya lah gitu mah. Ya enak ya kumbah kemana? Teng. Bersihan tuh. Ya, bawa ke sana. Duh, ya wes kita mau buka ayam itu pencit. Lebar berang. Aduh, kenapa saya main betul gini? Tadi ayah, aduh, gering. Hatunya. Duh, dah hari iya dikunci itu. Si ulin itu kan si ujangnya ayam teh. Tingke suang teh lah. Wah, bawa ayo geti kurus ayam. Ayo itu anu mencit. Depat kayak kieu ya geti. Duh, teuing cahayanya nu mencitna. Ujang, manggian ayam nu urang teu. Bising ieu kitu nu kurut getihnan aya nu mencit. Nah, apa Pep? Tadi teh si Ateng mau ayam. Ke dikumbah ada ayam lagi di pancuran. Wah ini pang mencitkeun. Pancuran nu mana, Jang? Eta tah, Pep. Heeh. Ayo no nih. Sia eta ayam aing beuti babadog jeung dipencit deui sia. Oh ya tuh, balik. Dikeun dah. Balik lah. Mantau kuning dah. Ya Jang, uing nginjem lah ember, rek dibawa balik jeung ngawadan ayam lah. Sok. Banyak.